iraha eta teh bil guduwi wal asal dina waktos enjing-enjing jeung pasosonten. Demawi ibu eta teh kawajiban kangge urang sadaya emut ka Gusti Allah. Emut ka Gusti Allah teh bil guduwi wal asal dina waktos enjing-enjing jeung pasosonten. Nalika urang enjing-enjing tong ningali ka mana-mana saacan urang aktivitas nu sanesna. Nu diemut teh Allah we heula. Beres gugah bobo tong waka emut kana nanaon. Tong amat kana seuseheun, tong emut kana empeleun, tong emut kana wadah kumah wadaheun, ulah waka. Udang sare wadah udang sare niat disnek nyarekan budak. Eta udang sare eta teh. Gugah bobo teh bil kudu sing emut ka Gusti Allah heula keun bae ke ka ditu nama. Rek ngepel ngan diawali gugah bobo teh bil kudu teh non ku emut ka Gusti Allah. Gubah bobo teh urang emut-emut ka Gusti beres salat subuh teh. Nya jauheun urang tahajud beres salat subuh we. Tong emut naon-naon teh heula ning ke heula kujang emak teh tadi cek ajengan kudu ingat isuk-isuk. Tong diganggu emak teh rek maca Quran. Buka Quran salembar, baca Quran beres teh salembar we. Unggal dinten eta teh. Nandakeun urang teh naon? Emut ka Gusti Allah. Gusti abdi mah ieu emut ka salira teh rek maca Quran, Gusti enjing-enjing. Henteu maca Quran, anu maca sholawat, henteu maca salat atuh tasbih, zikir jeung nu sanesna. Eta teh nandakeun bil guduwi wal asal. Enjing-enjing cing emut ka Gusti Allah saacan aktivitas wal asal pasosonten eta teh tempatna setan keur nyeuna. Pan ibu raos lamun amung pangah sonten-sonten raosna pangraosna dalamun siang mah teu hayang ulin oge da panas teh ya. Pan raos di mana pasosonten teh? Pamuda, pamudi, remaja di mana di tempat-tempat anu raoseun kadon bobogohan keur raos-raosna keur ulin di sosonten teh. Dina tempat eta teh urang dianggo zikir ka Gusti Allah, eta teh makom ijabah. Bil guduwi wal asal dina waktos pasosonten eta teh makom ijabah. Dina bada asar nu mawi sepuh kapungkur mah kade budak di mana ulin teh ulah ka magriban bisi aya naon? Sanekala komo lamun peuting mah ulah ulin ti peuting bisi aya sanekala. Naon sanekala teh? Boga sumut, teu boga tak-tak. Boga naon? Boga ceulit, boga sumut teu boga tak-tak tapi boga sumut ngan sakali nyiduhan matak beureuh. Eta sanekala eta teh. Nu mawi eta murang kali teh disingseunan aya sanekala. Di mana-mana naon eta ti sonten teh eta bahasa agama urang nalika bahasa agama di bahasa budayakeun ngarah urang teh hideng dina nakae ka sonten teh emut ka Gusti Allah bil guduwi wal asal